Simkuri Tugalur maksad anjeres sanes adigu-adiguna seueur harta sedunya nanging ku ngaraos bungah anu janten putrina tah kituna panginten kaeyang anu kamaji keneh geus ngantunkeun para putrana istrina putu-putuna atuh mudah-mudahan anjeuna sing ditempatkeun di tempat anu Allah Subhanahu wa taala sing dicangkeun di alam kuburna khususna atuh para wargana anjeuna sing salah